jalma keur ngabangun imah. Ya. Di mana? Ya di antah berantah lah. Anda berangkat di mana? Ya pokoknya mah jauh lah. Beres imah, batana teh leuwihan 2 siki. Dengan 2. Dua-duana leuwihan. Terus? Di kamanakeun cik bata eta? Atuh bata mah tinggal disimpan batu. Nih, pan disimpen mah. Katumpo cenah eta batu anu urut naon. Oh, dikubur atuh. Gila-gila teh ngumpul bata juga rek ngumpul harta karun. Tenan kubur mah. Tuh, gila-gila teh. Terus kumaha teh? Alungkeun atuh kan. Kalau mun kae ini yang jamu kumaha? Moal kang jalma ieu. Alungkeun bae. Bang, Nah, ternyata zaman nu rek nembak. Nembak manuk. anu. Lempang wah, nu pemanuk 2 di dahan teh. Danaon. Dahan tangkalaan eta. Karek dikeceng. Si manuk teh geus murag. 2 anak teh. Oh, berwasul tah mah urang pada nempong bedil. Lah ieu Oh, boga ieu penyakit meureun manukna. soak itu soak. Oh. Gila ini. Karek di keceng geus Geus murag. murag. Can didor, can aya suara dor manuk teh geus murag. 2 anak deui murag. Kenapa? Pan ka babuk kubatan 2 tadi, jangan dialungkeun. A few moments later. Kenaon mah? Ya, sampai Pak Haji. Gitunya. Ya mah, kan lamun awewe Kartini, Ah, lamun lalaki, lalaki mah Kartono. lain. Piraku, lalaki ngaranna Kartini, ngerakeun atuh kaos awewe wae.